lamun geus perintah kakara. Udah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona, di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia, tapi nu dikaji teh ieu mistik. Ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia. Ditembak ngebul haju payah teh diakui. Muar raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David. Jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana, anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang. Mantak datang ge kan aya, ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan. Datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae. Ngan teh dilawan aya enggak usah. Ulah sebab bahaya. Tuh. Mana ayat cerita di luar negeri, ayat cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab. Saha cenah eta anak ente. Tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang, neliti perdagangan, perpolitikan, neliti perpolitikan. Kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta. Tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang. Teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara. Tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia. Di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan. Nah, bisa ditembak di imah ya. Nah, tembak wae sia si eta tembak. Ini lompat sorangan. Neangan sakumaha beusi persanian. Jeger. Teu puguh di mana nu nembak. Eta kan nu hese. Lah cenah kieu mah dongeng atuh dongeng-dongeng lah. Ih, itu aya atuh. Atuh aya. Kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten. Banten raja. Di Banten teh aya dua kekuatan, hiji maung nomor kedua orai. Lain lalaga. Wari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garan. Areguk. Eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh. Mun nyana hudang, tek hulu jeung buntutna teh ngahiji. Lain sa Gunung Karang sa Banten. Bari nyana geus kakarek gudang doang aya naon emang coget. Rame amat. Ulah waka hudang, ulah waka. Ulah waka hudang. Deui nya ngaringkuk. Lamun eta geus kaluar, pan aya anu pawang. Anu bakal ngagerokeun. Kukut. Aya naon? Saha ieu nu bakal dicaplok na saha? Kiai nu mana? Da si eta heula. Laile masih kene. Sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan. Sedengkeun hiji-hijina kerajaan. Ingat. Kerajaan Yogyakarta tumbang, Surakarta tumbang. Berbagai kerajaan tumbang. Ingat, Banten teu pernah aya sejarah tumbang. Tidak ada sejarah tumbang Banten. Apakah tumbang Banten? Kaya masih. Kuari teh masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal geus udang. Hah? Ka mana? Allah. Urang ngikos kitu haju resepan tadi. Haju hayang pan perang. Aing ngarasa teu boga naon, embung pan perang. Atuh urang mah kitu bae. Ngarasa lemah. Ngan teu sambarangan. Di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina. Eta kakarak meunang dihudangkeun orai. Lamun sumur jeung sumur can nyambung moal
maksudnya kumaha geus kos kitu bae sing ulah suka nyaho. Suka nyaho kitu bae heula. Cenah kieu hayang nyaho si mah dibere nyaho ge moal nyaho bae. Hese si mah otakna ngan sajengkal. Tuh, iyalah. Aya sejarah. Sok taliti. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan Fatahila kabeh, geus puguh Surakarta, Yogyakarta kabeh, termasuk Cirebon, Tumbang. Tapi Banten teu pernah aya tumbang. Solid. Mantap kuari teh nu dipake kasieun huru-hara Banten. Cekelan Banten. Cekelan Banten sing ada ulah ditang ka Hudang. Banten Hudang Cilaka. Banten gede cekelan. Di puntayangan ka mana arahna cekelan. Banten ulah kena Hudang. Hudang Banten atuh negara oyag. Ci. Masya Allah. Kahiji eta, dua mau. Emang eta TNI ngebogaan gitu lambang maung mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jasinga weurna iya Banten lalaga negara mana, daerah mana, kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten. Urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang. Urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung. Ye, negara maung teh kapan di Banten? Ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung karena nu ngaji ka dia mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh eta aya mau urang ngobrol kanjing nyana sugan teh jelema mau ih geus datang nyana wacana kiai leg-leg bae ish urang leg-leg lah maung teh bisa disamat di Banten ngahariji jeung manusia maung teh di Banten tetumbang kerajaan Banten. Masya Allah karim iya udah ngomong-ngomong maung di Banten waduh sing ada si aya maung jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah sugan teh lain maung wah orangnyana maung ji mantak sing ade geus puguh aya maung di Polsek Polres eta mah geus. Ieu mau loba. Iyalah Banten cekelan ku ari teu beunang Hudang Banten Cilaka Banten lamun Hudang. Aya keneh. Lamun aya jelema make iket, bajuna hideung, calanana hideung. Ha sing ade. Eta udah bakal ngondang mau bersambarangan dia lemah tuh kos gitulah cerita negara itu ya terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia tapi kekuatan etana sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraan keun harita teu bisa, tapi henteu. Henteu, sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Bantek asal awas dia ku ngai. Wah, eta asal geus ngomong awas dia ku ngai. Aja dibere, aya japuk tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Daya wa tawaddun aranjeun kabeh mami karesep mikah hayang tengan sakadar ngalawan lu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangarepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah
Dek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqbada birul kafirin. Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal, tumbanglah kafir. Masya Allah karim. Liyuhiqal haqqa wal batilal batil. Maksudna Allah netepkeun kana hak yakni Islam wa yubtilal batil, dek ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah. Walau karihal mujrimun, sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakafiranana. Sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan, tapi ketika Allah menghendaki gampang. Mudah. Urang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah, tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia. Anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia. Sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan. Eta nang sanga gerakeun, buating lain jelema kabeh bae. Lamun geus digerakeun kabeh, wah tuh Jakarta pinuh, Tangerang pinuh kabeh. Ngagejebur ka kesedane kabeh. Ih. Maganing boga sejarah Jakarta teh. Kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta. Banten teh kerajaan Banten. Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten. Sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa. Kalapa naon? Tuh, Sunda kelapa, leutik. Kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa, tapi Banten mah kerajaan internasional. New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang na ka Banten. Sunda kelapa malik. Mantap Jakarta kajian kena acak-acakan. Tapi lamun Banten geus sudah. Di benteng ku sadane. Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ge. Nu mantap buayana ge lain lalagaan sadane. Ye, atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Sadar emang kumaha gitu, pawangna jeleg-jeleg bae. Asal teh akur baju kana tah. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kula ke dongeng Tangerang gitu. Aya naonan di Tangerang. Mantak dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Ih Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh benteng. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, 2 bentengan, hiji bentengan zahir, kedua bentengan batin. Benteng zahirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak. Sakadar benteng zahir, benteng batin masih kain aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Eta ditu kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Cak nyana waalaikumsalam edan sia. Iya geus kos kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae? Cikande. Ke kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande. Lewat urang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum atut. Salam jakana. Aing di dieu di jero ya. Serang juga sejarah itu Serang. Masya Allah. Loh, asup
lewat kota Serang, masuk kota Banten, salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten, kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang, salam deh. Lantaran di dijo lomba nu ngageguh seantero Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebakat, Caricing di dieu. Banten teh ya, lamun zohir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masuk ya. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak leutik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh, aya rangga urang. Ya Karim. Nah, ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, ditawilin nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kacaritakeun mah kuari geus beuleut tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat, iman anu luhur, bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah maha segala-galana. Nu penting hiji, liuhikul haq wa yubdil batil, sesuai jeung Allah. Dek nebongkeun hak yakni Islam, dek ngaruntukeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal mujrimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adap urang diperintah ku Allah cek Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga. Melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Istaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab.